ditinggalkeun. Tapi ada masalah naon. Pikiran gitu sedang tambah dia hilas itu yang ngomong sampai anger we ke bisa ngajeutkeun cenah udah karunya mama misalnya aya na ieu minta teh bibi naonnya gitu jadi asa keterek rumah itu karek dari si curhat pun si ada gitu takdir gitu ini pikiran sedekah terus aya wae terus ngomong tanggal hidup ngomongnya cenah aya nu leuwih urang ngaranna teh orang geus beres sama geus itu geus beres teh nyai aya cenah ada pikiran beneran kumaha kamu si wa bisa anu tegar kumaha tegar si wa mah ada tegar kita tinggalin nah teh mangaran ya untung si mama gadeng mah teh gadeng kabeh urang beuki lieur satu jadi seneng kawin ieu nya kawin dina tahun ayeuna tapi kan bulan ada ka bulan naon teh duit na teh boga harusnya bae tahun ayeuna tapi engke we akhir tahun kita mitangkas teh mah ya teh ngomong deh sebelum tangkas hari harusnya punya bulan mah anggaran atunya kan terus itu sudah kamari di KKB ini kan bisa kita 10 gitu itu boga nanti artinya kan bisa masa harian dalam atina nek hajat gede ka salam mata kitu ya anggar banget banyak pengalaman gede hajat gede-gedean gedenya leutik kedengeran ngangkat modal karasa urang mah gitu menggunakan nurut ke orang gitu sederhana betul rumah tangga benar sakinah mawaddah warahmah ya menurun sih mungkin tapi dipikir-pikir mana sarua orangnya harus integrisnya Rilis kan 2 kali makanya langsung rilis gitu dari dah langsung kan lain ada harus mau apa rilis langsung kawin teh merendah tulis lain tulisan lainnya yang berapa masalah sih harus malu lah deh kayak nyekolakan nggak budak kayak naon kayak budak beres dipilih salah nih ini dari situ kan pasti nyari pasti aku mah ada jauh tapi kan orang masih resiko mangar dia jadi orang masih resiko ada orang ngagawe jadi dia nyaun lamun salah ge ka dieu samputkeun kabutan teh urang jadi andalan geus cenah pedang ieu gitu kita pikir kadinya gitu engke masalah ke datang geus teh ngaku teu barang geus teu teu samputkeun di kamar seneng da kadina kita rela ieu jeung jarang di kadina ge mehna kan puguh mah nya aya ngabelaan budak sok atuh urang teh nyusuan naon kumaha urang carana pintar urang pintaran ku urang
heeh sing juga mah kita balik ke rumah deh kajamin segala itu jadi buat hari sama bodoh sabak aku ini menang-menang semua ayam menang dari sabang aja pada bahasa nanti di hiji mah saya lagi meren ayah kita tinggal ayah meren awak mah di maragana di kamu duitnya gitu itu ngajana apa kumaha yang ku alang teh dibere budak itu sih padahal mah orang tidak ngahabet dibere budak nggak sebaikan budak mah tuh kalau sangarnya budak kan tak nyalakan kudu bere budak katanya ada bikin mamau mending cek pada bahasa orang ke bengkel ini kepikiran tekan ke mana ku alang teh diciptakeun budak coba lamun budak mah nyalain naon gampang berarti kemarin juga budak masih repot tinggal sekolah hiji gawe kira bebas ya walau tadi bere tanggung jawab karena itu jadi itu juga gawe budak sana kudu di ya cepat kan hangat sana kudu sana udah pikir enggak amal dan sekarang yang gawe budak ada budak sih ngelatih yang pernah budak itu mangga satu nawani gitu pada dasarnya ada 2 bulan turun nyusu tinggalkan dosa dibelikan susu formula lebih gede biayanya udah belaan ku aya nama sabar heula bener sabar aya we nama garap palangap iya gitu kayak sana sama yang ini minta cerai dengan cuma menang dosa masalah status ini masalah ngeren jangan lain lagi bisa cerai dosa dari ini musyawarah yang benar minta cerai gitu kayak minta biaya berbudak tapi ada masalah naon masalah sama eta we ngirim duit tepuguhin tina mah kondek saminggu sekali molak ngawalnya aya molak transfer yang uih balik transfer itu ngambek euna hate ngumpul gitu kamu pikiran tinggal di ngajar kudu teh ngajar belaka teh kusam pengaruh di teh karasa kusorangan gitu coba pikirannya loba beban gitu utak kana betul ngulang orang tadi uring-uringan teh bisa jempel abi makan tara dek iya nya jempel gitu tara dek ngomong anak lompat teh kana beungeut yang curi bisa curi dipendam teh gitu budak orang itu bisa curi ka budak orang nanya kunaon enak curhat ka budak lain ieu na atuh budak mah lain jalurna pada basar bisa sabar namun ieu dek hayang amak ini kasalakin naon nya tuh nih amak nak tuasa karunya orang teh namanya geus ketebak melayang seperti bagerna atuh pada bahasa pirako eta salah maju urang masalah kita ieu ari aya tirani nganggur jeung sieun doraka gitu sieun biasa ya loh aya nganggur ge encan tahunan atuh nganggur urang geus bersikap kitu kada sok aya bager di kan jelemana dia mah ge sok buta bantu naonnya teu segan pamajikan sorangan mun kitu lalaki teh dengan di masa urang main HP we cicing sare sare tanu gitu kan jengkel bisa tidak kan orang nampak dikek nah sampai nyese cenah kuaa tong kabeh teh atuh cing ngarabi pahalana mana cek tapi santri dosa nyukur kuaa sebenarnya biasa sabana ku abi atuh cek ya kan alieunya orang teh da cek juga ku sakit kabeh embung atuh da urang teh pahalana teh akhirnya teh mana yang lagi orang rek naon kalau kasana pengen kasana kira samana keur nganggur ada orang bisa hasil kieu teh meureun lamun lain babaran salah di mana masuk kira kadinya nah sekarang sok posisinya mau bayaran naonnya sok ngeulang paling bating ngeulang aduh cing bayaran ieu encan biaya budak kuliah encan ieu
Ya Allah, can teh suka teh tang kalau can wipi sok. Ke kamari nih. Ke kamari harus poe mah bisa maot situ nya harusnya sadek telepon kan itu. Telepon teh pangga kita acan bayar wipi si bade dicabut mangga we teh kitu nya. Mangga we teh bade dicabut mah sing teh. Engke we abi tos bayar disambung deui. Teh dinten rebo insyaallah abi ka bumi yani cing teh dititipkeun acisna ka encing ngawe kitu. Dibacain teh di wawasan kuncing teh. Tadi diputus teh naon alhamdulillah Senin teh bisa boga duit nya. Boga duit dibayarkeun kana wipi 17. Nah listrik seget bulan ieu 250. Gede. Gede listrik. Ada kami teh duit 400 saya bayarkeun kana listrik, bayarkeun kana wipi, sana jang dahar sapoe gitu. Tapi nelpon salaki. Ya kadinya teh bari nah, sekarang ngomong. Iya. Sok pusing teh kenapa capek hati kesel gara-gara matkeun keuheul teh. Urang rek kamu kasar. Dayana kasih dina telepon teh hadea. Namanya kemana terus kabayar listrik kabayar wipi bisa tenang gitu. Ini dahar ngejing naon aya kentang dari ngulumkeun kentang ngeulung saparapat pasakeun. Dipasakeun teh naon teh. Jeung si rasa lapar nih loba pikiran lain mah. Teu lapar. Siga abi lamun loba duit beuteung teh lapar wae salis. Nah, lamun eueuh duit sarereang. Beuteung teh geus kan wareg we. Heeh, jadi kan Batur mah kieu cenah mun eueuh duit cenah galanggam cenah nya. Batur mah cenah. Lamun teu boga duit cenah nya. Mun boga duit sarereang cenah. Teu abi alhamdulillah ceking sebalikna. Halus atuh kitu mah halus ceking. Duit mah garang mah paku deh duit. Aya duit pada sugan hayang naon hayang henteu. Hayang kieu teh. Biasana udah geus 2 kali makan orang teu lapar kenal. Jadi soal kita tanyakan nyesuan gitu padahal. Wah tadi kitu nya bisa poe naon poe minggu kan terus yang sehat atuh Allah doa kitu mah sakit ge kana maot ge nepi cenah hirup mah lain doakeun usaha hirup mah harus kerja ge ngadoakeun hubungan tentang hirup atuh kana maot ngadoakeun emang hirup syukur doa mana mah bisa iya kan usaha Bagi jangan pernah pada dagangan sing dihareup dagangan naon ya ceking. Dagangan naon da upah bisa. Aing bulan puasa dan kolak atuh. Kolak mun teu kolak bang sirop gitu bulan puasa mah. Yang buka tadi ya. Heeh, kada capekna aing. Loba kahayang mun capek ya dari.
Kaya itu belok, udah baru kini. Namun di sakit weh. Ini aja mata sih. Ini daging. Ini eta jangan dagingan. Tong babak tong bawa lek. Tuh, please ah. Karena